jadi utusan di grup PKL margi insya Allah panginten di PKL mungkin ayah oge perangkatan panitia atau napi sambutan tah wargi hadirin sadayana panginten simkuring ngahaturkeun rapunuhun laksa teki pengahan kang urang sadayana amin ya robbal alamin. Wargi hadirin sadayana simkuring mal panjang-panjang dina ngalaksanakeun ayeuna ijab patali wargi hadirin sadayana panginten ayeuna waktos parantos jam 8 kirang 5 gancangkeun sarta tos tiasa alhamdulillah dina danget ayeuna tiasa terlaksana sejak memperingati kana sasih di Isra ke sinareng di Mi'raj geuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antawisna wargi hadirin sadayana panginten terlaksanana ieu acara teh terlaksanana ieu ayeuna nu dilaksanakeun hormatan di simkuring disangakeun ka sadayana. Oge teh kakantun para bapak, para ibu, para pemuda, kalih para pemudi, tokoh agama miwah tokoh masyarakat anu alhamdulillah urang sadayana dina waktos ieu biasa silaturahmi ditutur dina ieu waktos dina ngisi acara sambutan margi acara masih keneh seueur rupina sesuai sareng acara dina ieu waktos nyata peringatan Isra Mi'raj biasa ditampi anu salajengna syukuring sija nyambut kasadayana hadirin kaum muslimin wasna mangga panginten sakseni sareng kupingkeun dina sagala rupi ujangan ti naon sih PKL teh sareng naon maksudna para kiai anu mawi ngadamel grup PKL nah emang sekadar gagayaan atau cari sensasi tayena panginten ku sim abdi atas nami wawakil ti ketua umum panginten ngajawab pada awalnya kami berinisiatif kanggo ngayakeun pangaosan rotinan para kiai sami ngon sakali anu bertempatna di dieu di Pasir Jengkoang sekaligus supados terjalin silaturahmi antar para kiai khususnya nu aya di desa Gelar Anyar umumna di sababaraha desa anu bade niringan kalayan kabuktosan parantos terjalin silaturahmi antawis para kiai nu aya di dua desa nyata desa Gelar Anyar sinareng desa Salagedang. ulah rek ditinggal masalah eusi atau nabi jero hadiahna janten anu teu kenging ulah putus asa nu kenging ulah ngarasa bangga janten ieu mah supados ngajantenkeun peratosan kasadayana. Nah, pembagian ayeuna hadiah juara dai dan daiyah di bagian A juara dai anu baris atanapi juara 1 dikengengkeun ku Muhammad Abdullah utusan DKM Sukamulya. Ieu tepuk tangan. Iya. Ieu anu masih ke setiap kegiatan anjeunna teu pernah datang tuh. Simkuring eleh ku anjeunna. Simkuring eleh. Sok sanaos simkuring gaduh motor anjeunna mah teu gaduh motor tapi dugi. Kamana wae pun anjeunna. Dugi ka asik kabogor dugi ka. Ini belaan tadi ya luka-luka kesepuhan anu luar biasa ieu panginten penghargaan kasanu mukarrom tapi sanes ngahinakeun namun ieu mah penghargaan ti sadayana rekan-rekan nu bahan katampi insyaallah anu baris masihkeun penghargaan ieu ka mukarrom ketua wilayah we di dieu kersana Bapak Puluh kahormatan disahakeun kamantenna. Nah, iya juara terbaik peserta dalam rangka kegiatan apapun anjeunna selalu eksis, selalu hadir. Nah, selalu eksis, selalu hadir. Nah, perlu. Alhamdulillah.
Nah, ayeuna kadona, aduh dipanggul. Eta teh Alhamdulillah, acara pembacaan ayat suci Al-Quran kalayan mudah-mudahan sengaja ngadampal karena acara anu pokok ayat saya salah sawiyosna cuman sekilas talabul ilmi. Saya menuju prihatin, saya pun bensin ya didorong, aduh ajengan marga luyu ya saya pun bensin teteh wih sahriahan teteh di Pasir Jengkol setiap minggu tuh pada rusuh. ngaji teuing tapi anu langkung utama eta nimbulkeun persatuan jeung reseuhan dimimiti nu kudu teh geula kiai ngaji kaduana engke ngaji kiai jeung umaro geus umaro jeung kiai ngaji dituturkeun ku masyarakat insyaallah bakal dibawa na babari ngajina tapi lamun urang kerjanya mah rek mawa bersana maka ayolah lain mah urang pentingkeun kepentingan agama geura jingkirkeun geura nyapenekeun dunya sabab insyaallah sanajan urang untuk mementingkan dunia asa mementingkan akhirat dijamin ku Allah kayu urang tak mudah-mudahan teh urang sadayana para tokoh-tokoh agama kiai santri muga-muga urang sipapanehan topeng bisa mendaya daek ngahiji bersatu tidak ngajarkeun agama Allah mudah-mudahan manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi Eta panginten kita mangalukur sakilas. Alhamdulillah acara kita begitu akhir para beres kalian lancar berbuka selamat mudah-mudahan mulai ulang sadaya di pertempatan sehingga cukup ilmu memanfaat berbarokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo acara anu terakhir nyaeta doa tutup anu insyaallah barisi tinggi doa tutup ieu kakersana